istighfar meme sare kurang baca astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi tilu bali atau maca ayat kursi meme sare ku Kangjeng Nabi geus dibere cara-cara lantaran besi urang keur di jero sare teh langsung dicabut ku Gusti Allah sebab sare eta adalah kembang maot baca heula urang ngala wudu heula sanggeus ngala wudu maca ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim mimitian alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata terus wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum baca meme sare ngan kulantaran tata dina carang kuari maca di luhur tempat sare kadenge ku pemajikan tahlilan di dieu abong-abong uringan teh pemajikan bloon deh haji urang eureun deh dikitukeun ulah aing meunang ngaji ye di Cilongok cenah ge cek kiai meme sare maca ayat kursi sia main dahan ngariung di luhur kasur barengan kakarak bae tiba lagi aja tilok kos kitu bae pan ngomong emang kos kitu pamajikan kurang adab kos kitu teh ye tah bejaan baca gua bareng jadi dia tukang yang diarep ayo ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa beres baca ayat kursi pamajikan urang mere cai mangga sia ngahina tanaon gae da ieu teh ngariung cak nya teh lamun urang teu boga wudu macana jero hate lamun urang boga wudu macana kaluarkeun tapi lamun urang teu boga wudu di jero hate adabna urang sangheuk ye ngala wudu nu bagus mah ngala wudu mesare teh wudu heula Kangjeng Nabi fatawadda wudu as-salat wudu sakumaha wudu deuk salat nah urang wudu ieu mah moal wudu lantaran geus tunduh jasa geus bae di jero hate cek majikan kok nganeng-nganeng gitu kalau mau omong tadi biasa gitu kan gitu baca kurang wailah di samping nusok di dongeng-dongeng dia Kangjeng Nabi mah di mana-mana rek sare teh maca kulhu falak binas tiupkeun ka dia kemudian diusapkeun ka hareup heula beungeut heula sanggeus banget terus kanu katotor ku leungeun macana 3 kali pakulhu palak binas tadi eta teh lain sakadar dijaga ku Gusti Allah tina hewan-hewan jeung sagala rupa pan urang teh nyaho keur sare teh buah-buah sireum asup buah aya sumindal buah teuing aya kalajengking buah aya bayombong lenyai itu mentek bacaan ulah aman teuing terus komo dikontrakan mah pan tema tuh ngaranna ge kontrakan ieu nu kiih teh anu ngising teh di dinya lenyai ararasup nah jagaan guna kos kitu beres di samping eta lain sakitu bae horenganan gufirallahu ma taqaddama min dzambi dihampura dosa tuh adab-adaban geus cukup ngan urang tinggal makena doang makena ieu lah urang istighfaran ye dosa-dosa urang lamun hutang mah tapi teu bisa diistighfaran bayar nulikeun ucapan kufar anu cek kafirin tadi ngejelaskeun bahwa ye cek para kafir teh ulah sok percaya ke omongan Muhammad mah budak kamari heulaan aing ngadahar uyahna ge leg-leg Gusia uyah nguji-nguji ngaheulaan ngadahar atuh loba kolot nu ti heula ngadahar uyahna ja teu becuseun kulhu acan anu mana cek para kafir kahirupan mah heueuh deui illa hayatuna kecuali kahirupan urang kuari ulah sok haju kadenge ka Muhammad bahwa cenah engke bakal aya dihudangkeun ti kubur bakal engke aya digiring di masyar eta si Muhammad nyanyahoanan teuing in hiya illa hayatuna dunya deui hirup bangan di dunia dong pae mah pae
kafir teh kos kararitu tak disusullah ku ayat ieu. Kafir anu henteu boga kayakinan bakal dihudangkeun ti kubur, kafir nu boga kayakinan bakal moal aya digiring ka mahsyar, kafir nu boga kayakinan bahwa engke teh moal kapanggih jeung babales pagawean, kafir nu teu percayaeun kana ayana sorga, kafir teu percayaeun ayana neraka, kafir teu percayaeun ayana akhirat, warina nyana senang-senang di duniana. Neangan dunia antep kadaya kumaha carana bae, hasil duniana dipake sesenangan ku nyana. Nyana hayang mabok, nyana hayang zina, nyana hayang judi, kumaha nyana bae. Iyalah kafir. Ku ari ditaluturkeun ta kahirupan kafir teh ku muslim, naudzubillah min. Mabok teh kafir sebab jana boga keyakinan moal aya babales di akhirat. Boga duit, hotel mana nuku nyana henteu dibeli-beli. Nyana mah unggal puting neulean gambar-gambar bae nu dibeli ku nyana. Kamari India nu dibeli coba aing hayang nyaho Cina ieu. Kitu urang kafir mah kitu. Coba aing hayangnya orang Singapura kos kumaha rasana ieu, legit apa naon sih? Belon ban kafir mah kos karari itu teh. Minimal nyana di Indonesia kunyana dicobaan kabeh. Coba cenah cek nyana ye urang Bali, coba cek nyana teh urang Brebes, coba cek nyana urang Bandung Parahyangan, dicobaan ku kafir. Coba kita tanya ke kafir, kok udah nyobain berapa macam? Wow, sering. Ngapain lagi di dunia mah tuh? Hanya atuh singko karena lagi. Yang paling hebat mana kok? Wow, Bali cekin. Kok ketahuan Bali? Kan ahli ukir di sana mah. Jadi ada ukir-ukirannya. Tolol ente coba eta. Macem-macem teh singko. Aduh. Masya Allah. Kafir teh kos kitu sesenangan. Ditaluturkeun ku ari. Kurang Islam nu baroga duit mending mun lain pejabat deui kararitu. Gusti Allah nu agung. Atuh di Indonesia mah geus sarua jeung di Hollywood sebenarnya. Emang Hollywood mana? Atuh nyaho ku lagi teu nyaho eta. Kan pernah bae ka ditu ka Hollywood, horeng deket Cikupa aja eta Hollywood. Citra eta Hollywood leuletikan citra eta. Citra Hollywood leletikan eta, masya Allah orang lamun meliwat kadinya, sosorean, eta mah Hollywood bebeneran ja. Tukang jagong aya di dinya teh, tapi antingna gede sabelah, tukang baso aya, geus macem-macem bae, eta Hollywood. Ya Allah, ya Rabbi, nya Amerika pindah ka urang. Eta aya Siloam, eta teh miniatur Hollywood. Eta teh geus macem-macem ieu bakalna dibangun di dieu di Pasar Kemis Kendal ka ditu terus wallahu a'lam engke. Mun anak urang ku ari teu dididik akidahna engkena bakal kumaha meureun. Ieu beukeur carita syariat. Entek sing hade boga anak teh rada keuseuh-keuseuhkeun gerak kenakeun ngaji. Ieu ka dituna ieu. Geus Jakarta kos kitu. Tangerang kota geus kos kitu. Teu urang ka dieu kabupaten. Geus eueuh bae tanda-tanda Islam teh mun urang ka kota teh. Riweuh jasa. Engke mah ka dieu terus ambalaya. Terus tidak menutup kemungkinan terus ka Serang. Sebab didesak terus, dipaksa supaya berubah. Masya Allah. Kayakinan urang mah pan aya hudang ti kubur. Kakarak maot doang ge, yakinkeun mugoyabat ngaranna engke urang bakal dihudangkeun, ditanya ku malaikat munkar nakir, aya naimul qabri, aya azabul qabri. Urang mah percaya ieu nu mantak ngaji ge percaya. Percaya. Tak eta kafir teu percaya. Allah paeh mah paeh bae cek nangis. Eueuh dongengna nu hirup deui ya tiba heula kiamat bohong. Tah mah kafir mah koskan. Nah. Kuari dimensina dimensi akhirat.
Kercaritaan kamari dijelaskan walau tara idh uqifu ala rabbihim qala alladhina qala laysa hadha bil haqq qalu bala wa rabbina qala fadhuqul adzaba bima kuntum takfurun. Wari mamanehanana teh geus jadi kanyataan di akhirat teh neuleuh sorga neuleuh neraka. Nah, sia. Geus disanghareukeun papanggih jeung Allah, hartina papanggih jeung Gusti Allah teh kanyataan nu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi Muhammad bakal aya digiring ka mahsyar teh ayanya. Anu dicaritakeun ku Kangjeng Nabi aya mizan teh kadeuleu kunyana, nu dicaritakeun aya neraka teh geus aya di hareupeun nyana. Nu dicaritakeun bakal aya sorga teh geus kaambe kunyana, eta kemewahan sorga, kanikmatan sorga, kasingitan sorga, kaistimewaan sorga. Jadi kuari mah nyata akhirat teh ternyata aya. Tah. Kafir nu di dunia teh boga keyakinan aya akhirat, kuari aya di akhirat. Kadeuleu kunyana neraka pikumaha. Duh, cek kafir teh. Baheula mah teu percaya aya amprok jeung Gusti Allah, yakni aya babales ti Gusti Allah. Kuari mah nyata karasa jasa. Cenah eueuh baheula mah cak leluhur teh sorga ternyata aya sorga teh. Cenah eueuh neraka teh ieu kuari dihareup. Sedengkeun nyahoeun nu bakal dikanarakakeun teh jelema-jelema anu kafir, jelema-jelema anu musyrik, jelema-jelema anu murtad. Nyahoeun teh aing teh bakal dikanarakakeun. Kumaha tah? Qad khasiral ladzina kazzabu biliqa'illahi hatta idza ja'atsumus sa'atu bautah. Nyata rugi jelema anu ngabohongkeun kana liqa'illah, bakal dihudangkeun ti kubur, bakal digiring ka mahsyar neuleuh surga jeung neraka, bakal diasupan surga jeung neraka ku ahli-ahlina. Sedengkeun nyana teh ngabohongkeun ka dina hatta iza ja'at sumusatu, sehingga di mana datang ka manehanana kiamat. Kiamatna kiamat sugro bae heula leuletikan yakni paeh. Sebab idza mata qomat kiamatu, di mana paeh geus kapanggih teh jeung kiamat. Paeh teh nyeri jasa, mulai kiamat teh ti paeh. Disiksa paehna teh. Mukminin mah paeh teh angeunaheun dideuleukeun sorga, dideuleukeun neraka, dideuleukeun sorga, dideuleukeun neraka lantaran salatna teu pernah tinggalin, kitu keneh puasana, kitu keneh hajina. Kitu kene zakat da bahkan loba sedekah ka masjid jeung ka pasantren jeung ka pondok naon gitu ka majelis salim. Atuh begitu dideuleukeun sorga hos paeh. Mulai kiamatna ngeunaheun jang mukminin. Mukminin masa tengeunah-tengeunahna ge neuleuh sorga, neuleuh neraka, neuleuh sorga, neuleuh neraka lantaran tadina di duniana henteu salat atawa carang salat teu puasa atawa carang puasana atawa teu zakat, itu kene kajariah-jariah teu pernah daek. Neuleuh tapi sorga neraka ngan eureuna di neraka. Hos bae, deres kene dideuleukeun kan sorgana. Deres kene teh ge lumayan sakitu mah. Tapi kafir mah geus teu dideuleukeun sorga acan. Teu dideuleukeun sorga teh kafir mah begitu mulai paeh deuk dicabut nyawana. Nu dideuleukeun pemandangan-pemandangan siksa. Nu mantaknya merontak, ngajerit, kadang aya nu lulubatar, merontak, ngajerit, kafir. Coba ge Cina-Cina di kampung Melayu baheula mah dikunci mun sakaratul maut. Dikunci tanyakeun ka urang kampung Melayu, dikunci keun gedebegan sorangan. Lantaran lamun teu dikunci nya lulubatar. Ge, tah bejakeun tanyakeun tah ka urang kampung Melayu, tah loba di dieu tah. Loba tak kampung Melayu nya tetanggana ongko deui. Dideuleukeun teh neraka, eueuh surga. Jadi geus eueuh harepan ai tadi mah kapan? Neuleuh surga, neuleuh neraka aya. Duh. Aing tuh aturan mah ka ditu tuh mun salat mah tuh deuleukeun deui neraka ngan cak malaikat nu ieu bae jang sia mah. Neuleuh deui ka surga tuh sia lamun daek ngabangun masjid mah tuh jariah ta sawasia. Duit sia tak kadinya tah.
duh kaduhung amat cek kena aing teh jariah deuleu deui neraka rada deres didelekeun ngan aing geusana mah tetep di neraka dengan aya harapannya nah sebab tetep aing maut nama mawa iman Islam mawa la ilaha illallah sanajan disiksa di kuburanna siksa jaga di akhirat tetap ujung-ujung nama ka sorga bawa kami nala nyeri tetep bayang nu ulah ka neraka bae memang nanaonan gitu boro-boro ka neraka kena rokok bae ge melentung nyeri kena rokok melentung nyeri atuh komo di ditu Masya Allah kan tetep hayang salamet bae ya urang ieu ngaji kos kieu juk kesel aju kaluar kesang teh teh ngaluarkeun dosa nu mantep ke kudu ngarep-ngarep panas sebenarnya sampai dosa bagi kala luar lain dosa nu kaluar hitut aduh Masya Allah nah nyata kuarima di akhirat kafir dah timbul rasa rugi kunaon rugina dibere modal di dunia teh umur sehat modal ngaranna kita digunakeun pakai usaha jang bebekalan akhirat tapi ternyata modal hirup umur jeung sehat teh digunakeun pakai bebekalan lantaran nyana teu percaya rugi luar biasa kayaan rugi teh lamun urang kos kieu ye urang dagang boga duit 100 juta didagangkeun ku urang setahun 2 tahun 3 tahun 5 tahun ludes modal eueuh untung eueuh rugi jasa ngalamun stres eta keur carita dagang teh rugi jasa geus bahasa rugi teh kuduna mah kana dagang geus ai kuari mah dibahasakeun rugi ka jelema nu kafir lantaran bakal asup ka sorga lain rugi tama kuduna mah kaduhung geus gabahasakeun khosira alladzina kadzabu majaz karana cek tukang ngaji bayan mah jadi ngagiclek sabahasa insirop-insiropna teh tuh bahasa rugi mah nu dagang lantaran Allah ngabahasakeun melalui Kangjeng Nabi umur teh hirup teh adalah sebagai modal jangan keuntungan di akhirat urang tak kuari keur memodal ya ngaranna ye urang kuari keur memodal ye di jero hirup teh salat ngaranna ngagunakeun modal hirup urang teh kuari zakat ngaranna ngagunakeun modal hirup urang teh jariah ngagunakeun modal hirup tak kuari urang sedekah ngagunakeun modal hirup kuari urang ngaji ieu teh ngaranna keur ngadagangkeun modal urang jang neangan bekal jaga di akhirat. Iya teh kuarita, anu teu memodal mah tuh paminggu ka puncak pan kuarita. Ka puncak. Ditanya mau kemana Pak Haji? Ngaji ke Cilongok. Bapak mau kemana? Woi, saya mah nanti dulu ngaji kan saya mah orang Pemda, anti ngaji Pemda mah. Leg-leg ku sia Pemda. Ceknya nama naon meureunanan kene-kene jadi pejabat embu ngaji. Hayu tuturkeun ku sia ka puncak, tuturkeun ku sia ka Bali. Engke sia geus sakaratil maut karak sia kaduhung kapanggih jeung Ki Haji ditanya teh Pak mau kemana jangan nanya Bapak kemana saya mah ke sorga kan dulunya ngaji Bapak kemana duh saya mah ke sono ditegaskeun deui ku Pak Haji ke sononya kemana ada jangan banyak ngomong no sia geureum ngahina cenah aing dek berangkat ngaji alah ngaji aja masih muda udah ngaji eta ngahina nyana kuari karasa sia rasakeun ge kuari pejabat teh daekeun ngararaji heran kakarek jadi lurah teh daek ngaji jadi camat teh daek ngaji ieu sia teh keur modal bakal modal sia komo jadi bupati haju teh daekeun ngaji mah ya Allah ya Rabbi kostum mal modar bae adapun make jeung teu ngaji bae nyaho-nyaho atuh heulanan nyaho-nyaho atuh heula geus nyaho mah ka ditu tah lamun teu dipake pan leuwih teleb ente ngaji-ngaji mah penting nyaho-nyaho ngaji heula ngaji insyaallah teu daek ngaji heran aneh eta duit nagara heran jasa teu daek tapi teu kabeh aya camat nu ngaji polisi nu ngaji loba tentara nu ngaji aya
orang Pemda ge meureun mun di ditu 1000 ai 100 memberen aya nu ngaji henteu ai kabeh mangan mayoritas doang teu daek ngaji asa aing jadi pejabat teh asa aing teu kabeh ngaya anu tawadu aya anu mikir aya tah kumaha Allah bae ka ditu mah nyari bakar cerita jarang pejabat ngaji kecuali jeung Kiai Golkar dia itu lain masalah tah mah lain ngaji tah mah lain ngaji tah mah ngangsongkeun beungeut setor beungeut nya kafir-kafir di akhirat teh kafir di akhirat geus neuler rugi bahasa rugi teh dagang sebabnya na dibere modal umur kuarina kenyataanana sanggeus sapae sedangkan kiamat eta bagtah teh artina kaget nu mata kaget kunaon henteu kanyahoan tanggal sabaraha teu kanyahoan bulan naon teu kanyahoan taun sabaraha hanya dikira-kira ciri-cirina wungkul lain dikira-kira Kangjeng Nabi nyaritakeun tanda-tanda geus deukeut ka kiamat nama teu dicaritakeun lamun dicaritakeun poena mah geus jelas poe Jumaah ngan bulan mah henteu taunna mah henteu ngan poena mah kiamat teh Jumaah jadi keur tenang-tenang bae jelema teh keur tenang-tenang dor terjadilah kiamat bagtah ngaranna kaget kos paeh urang teh dinasihatan ku paeh teh geus sering jasa lantaran abah urang geus maot emak urang geus maot kakak urang geus maot kadang anak urang maot teh heula nasehat berarti aing ge bakal paeh tapi leha-leha bae ngredit terus berarti teu inget bakal paeh invest daging terus bae inget ka pae teh nu dideuleu keuntungan duniawi nu cek waliullah mah hina teh nu dideuleu teh hanya keuntungan sementara nu rusak diudag-udag kuari pae pan ngadadak pae mah emang aya pae teu ngadadak eueuh ngadadak kabeh jeung kagok bae kagok aduh da si pae keur kagok emang kunaon can kawin kagok ngaranna teh daris bae mun geus kawin mah barang geus kawin paeh tah budak keur kagok kunaon emang can boga anak geus boga anak tah budak keur mah produktif karak boga anak hiji kadua meureun ka ditu mah aya pitujuheun pidalapan kagok tah si budak geus kuari mah boga anak na 8 kuari paeh deuk ngawinkeun kagok tah budak cenah sakedeung deui mah ngawinkeun bobosanan geus ngawinkeun hanjakal tah budak paeh kunaon can boga incu nu teu kagok kabeh Masya Allah mana paeh nu teu kagok mentak bantah bae ketika datang teh paeh mah kaget bae ka kiai paeh kaget ka wali paeh mah kaget ngan aya nu dibejaan waliullah mah kos Kangjeng Nabi loba lah henteu teu kaget ieu mah keur carita kaget teh mayoritas anu poho ka akhirat kaget bakalna nu inget ka akhirat mah teu kaget engke dia caritakeun di akhir nu inget ka akhirat mah tilo kaget datang napa malah ngarep-ngarep nya kieu bae kenaon Ki Haji lah ngarep-ngarep paeh ceuk nya je emang kunaon gitu itu laku deui ceuk nya sial tau Ki Haji orenganan frustasi Ki Haji yang paeh teh laku deui. Nah, ieu paeh kaget kabeh ge nu mentak eta teh iza ja'at humus sa'atu baghtah. Saah teh di dieu kakarak awalan. Paeh eta teh geus kiamat. Iza mata qamat kiamat tuh. Di mana paeh hiji jelema terjadi kiamat. Mulai kiamat sugro paeh terus engke dihudangkeun ti kubur sabada kiamat kubro. Digiring kabeh ka mahsyar begitu dihudangkeun ti kubur kabeh sanggeusna langit ditiup ku malaikat Israfil dur ambalaya bumi ditiup ku malaikat Israfil dur ambalaya bea kabeh sang iza zulzilatil ardu zilzalaha akhrajatil ardu athqalaha beres kiamat ditiup ku malaikat disebut sat rata bumi didinya ditugaskeun niup cai mani hujan cai mani kalaluarlah ti kuburan masing-masing rentul sakuma kostoge tek cal didinya malaikat Jibril anu pangheulana ku Gusti Allah dihudangkeun pangheulana mah Kangjeng Nabi di Madinah. Kemudian malaikat Jibril cerik
kapanggih ku malaikat Israfil ku naon ieu Jibril ku make cerik sagala Muhammad di mana ieu Muhammad pasti kaulah ditanyakeun ku Gusti Allah titah ngadatangan Muhammad di mana jadi boro-boro manusia malaikat Jibril ge ieu puyangeun malaikat Jibril bae rajana malaikat puyangnya na teu nyaho arah kaler kidul wetan kulon sehingga nanyakeun Muhammad di mana emang kunaon nanyakeun Muhammad aing pasti ditegur ku Gusti Allah titah ngadatangan Muhammad aing kapanggih Muhammad Cikupa cak malaikat Jibril ai dia teu butuh aing Muhammad dia mah Masya Allah nah gitulah numantaknya na sujud malaikat Jibril Gusti minta petunjuk abdi memeh ditanya ku Gusti di mana Muhammad cak Gusti Allah udang Jibril di mana aya cahaya berang ningali aya cahaya teu italah Muhammad datang ka dieu tangkep Kangjeng Nabi kitulah engke bakalna urang mah cul digiring ka mahsyar teh Aqsa Masjidil Aqsa teh anu bakal jadi pusat mahsyar di dinya ke bakalna urang digiring ke kaditu kabeh di Cikupa di Blaraja macam-macam ya Allah ya Rabbi uluh ngantai termasuk si mbak-mbak nu paeh di dieu digiring kabeh di unggal negara kabeh di rata eueuh gunung eueuh laut eueuh kebon rata tanah teh mata poe ngan sakadar sahasta insyaallah jelema kabeh digiring Gusti Allah teh bejeunna digiring teh terus ka mahsyar kadele neraka kadele sorga ngan make jembatan Shiratal Mustaqim kafir nyaweun bahwa nyana mah bakal ka neraka si encek si engko tah nyaweun jasa si enci nyaweun nyana teh bakal ka neraka eta urang Amerika Yahudi Inggris Jerman Perancis nu kalalapir nyaweun nyana bakal ka neraka timimiti dipimpin ku John Kennedy datang ka kamari datang ke kuari ku Obama nyaweun nyanang ke bakal ka neraka nu mantak bahasana nu baheula teu percaya wari ngomong kieu qalu ya hasratana ala ma farratna fiha cek kafir teh ya hasratana ya nida teh cek ahlina humah ieu gaganti tina adu hartina ngagero ya Zaidu hei Ki Zaid ka dieu eta tanida ngaranna ka situ teh walil mudadan na'i au kana iya diatur ku ilmu nahwu mah nu mantap aya aturan-aturanana tak ieu mah ngagero kana rugi mah nya rugi digerokeun hei rugi ka dieu blon teh coba tuh nu ngagerokeun rugi berarti di dieu teh lain hakiki atuh nidana majazi naon atuh nu dimaksud mah kaduhung jasa ku rugina lamun jelema tadi di modalan 100 juta keur leutik baheula sedang leutik henteu gede henteu ukuran di lembur mah segede 100 juta ge gede kuari digolangkeun mejejes naon mejejes ambok kabeh modal eueuh untung eueuh nyana teh kieu rugi jasa aing dagang aduh teh jangan karena rugi ge aduh aing dagang rugi aduh eta pas kitu dagang ieu kerja pertikeun kana dagang eta kafir ge kieu teh nepakan liar aing rugi jasa geus makading moal aya harapan balik deui ka dunya nepakan tarang kabeh gaduh aing rugi jasa rugi da kafir termasuk lurah nun teu ibadah aduh sarua ilueun nya polisi bangsa camat bupati gubernur kagak nepakan ieu eta mah geus nepakan tarang berjamaah tinggal Ki Haji nu sok ngaji bae nonton ieu kunaon nepakan sana Noel he pak kenapa kunaon nepakan ini
kunaon nepakan ini cek pejabat ngomong bener tuh sia campur-campur segala ji cek haji jakula mah tenang bae jatuh itu sorga jakula mah geus bolongpong itu lawang ka sorga tinggal nungguan di BAP doang sakedeung deui kula mah geus ngomong sia sia baheula nu ngahina ka aing teh nya anu baheula nindes aing teh sia menteri kan sia menterinya aing rek minta pertanggungjawaban ka sia menteri sosial kan hah etalah nerepakan ya hasrotana aduh rugi amat itu banget kaduhung geus bajaz deui teh mun kurang dibongkar mah ku ahli bayan panjang ieu mah geus bae maksudna mah lantaran ku pohara-poharana syiddatin nadam pohara jasa kaduhungna sehingga bahasana ge ya hasrotana aduh rugi ka binabina syiddatut ta'alluq sangat pisan nyerina nidana majaz ay hadza awanu kafahdurido kuari horeng masa kerugian anjeun datang anjeun teh kuari datang rugi jasa nu baheula dibere modal umur baheula dibere modal sehat ngadengekeun ceramah-ceramah kiai dina muludan dina rajaban dina pangajian televisi jeung radio surat kabar berbagai media nyaho tate pangajak tapi nyana ngabang balerkeun hingga teu percaya nyana kuari ya hasrotana rugi jasa kapanggih nyana jeung MZ engke di ditu aduh Pak Kiai sejuta umat kenapa saya dulu pernah ngedengerin dalam ceramah tapi saya nggak pernah manut kenapa begitu salah siapa? Saya udah capek kesana kemari saya dakwah kenapa nggak didengerin dipakai ya rasain aja deh. Kita MZ datang di Soleh. Duh, sakapir teh kula ngadengekeun kiai baheula teh adi ditutu ceramah tapi kula teh ngahina ka kiai. Bukan sok. Heuh. Itu dia ngadengekeun dia teh make. Atuh rasakeun ku hari. Ki Soleh ka mata. Aduh. Datang ke Podoli. Jadi Podoli itu atuh ai baheula ngadengekeun aja teu make mah tuh sabodo sia tuh deui. Teu dinya ngadengekeun dinya teu make atuh kula mah kula kakak mah kakak. Masya Allah. Geus tadi dinya teh kaduhung jasa pan. Minta tolong ka kiai heuh, lain urusan tutulung kuari mah, lain agama mah teu bisa, teu percaya mah teu bisa. Kami mah nulungan sote ka murid, kami mah nulungan sote ka nu sahaluan. Bisa nulungan sote lamun dibere ku Gusti Allah wewenang untuk nulungan, pangkat wali, pangkat solihin boga murid kakarak diperkenankan untuk nulungan. Ai kitu mah beda agama tuh teu bisa cek MJ, udah rasain aja deh. Teu bisa. Ngayalah bahasana ya hasratana duh kaduhung jasa rugi anu kabina-bina lantaran lama farotna baheula lalawara piha waktu di dunya teu daek ngadenge kana petuah Kangjeng baheula di zaman Kangjeng di zaman sahabat tenggaik ngadengekeun mau izoh para sahabat terus para tabiin gitu keneh terus di zaman urang kafir-kafir teh da lain teh nyaho-nyahoeun jasa kana ajakan-ajakan ulama boh kelas internasional seperti ulama-ulama Mekah baheula aya Said Maliki kelas internasional nu datang nate para amir ti unggal negara nu kuari diteruskeun ku putrana Sayyid Muhammad kitu keneh nu aya di Maroko kelas internasional kitu keneh Sayyid Khalid nu aya di kitu Irak kitu keneh nu aya di Mesir kelas-kelas dunia anu adu kekuatan argumentasina teh jeung para inohong kafir kelas dunia deui
kurang mah handap tangan sakadar dakwah mulu dan rajaban kemudian gitu ala kadarna ngariung-ngariung batur mah depat permasalahan di luhur teh Masya Allah tuh ulama-ulama nu kelas internasional Pakistan teh kemudian gitu geus puguh ulama-ulama gitu naon ngana Timur Tengah etalanya nu keur berantem terus adu argumentasi. Nah lain teu nyahoan paduari nyahoan nu mentakna bahasana ya hasratana ala ma farratna fiha duh rugi jasa kaduhung jasa rugi luar biasa lantaran lalawara baheula keur di dunia lain teu ngadenge ngan ngabang balerkeun deres ngan sakitu mah wa hum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim lain sakadar kaduhung tapi horenganan tak dosa-dosa nu teu percayana eta teh dibentukeun tita dipanggul ku tonggongna. Masya Allah dosa-dosa kafirnyana dosa-dosa di jero kafirnyana teh dibentukeun kete tidak dipanggul abeh kanyahoan bahwanya teh kafir tah eta dosana. Ya Allah ya Rabbi numantek kurang nyaritakeun dina masalah eta teh aya kecapan Qatadah jeung Sudaki cenah ti Kangjeng Nabi annal mu'mina idza kharaja min qabrihi sanyana jelema mukmin di mana-mana kaluar ti kuburanna istaqbala wa sanu syai'in suratan bakal menghadap pang bagus-bagus tarupa pang sengit-sengit nawa apa ieu pang sengit-sengit narihan ambeuna jol bae aya jelema kasep jasa tur sengit urang kaluar ti kubur teh kapanggih jeung nu kasep jeung nu sengit masyaallah pan nganeuleuh nu kasep teh hate lega tapi urang lamun neuleuh jelema nu jobed hate teh Okos urang neuleuh jelema anu geulis sanajan nya teu bogoheun ge ka urang-urang geus senang bae. Tapi coba deuleu urang berbes nu hideung. Puyeng. Lumantak kamari pangalaman keur ka Irak jeung ka Iran sanajan kurang dahar lantaran kapanggih jeung roti teu anu hasem teh. Teu karasaeun ku jamaah sebab neuleuh gadisna gareulis. Geus lapar ge teu karasa sebab neuleuh pipina putih lain, hideung beureum lain. Aduh semu koneng teh. Irungna mararancung bulu matana bararentik teh. Ta eta teh sanajan lapar barang neuleuh nu kos kitu lapar leungit. Masyaallah, masyaallah. Betah di ditu mah. Ningali kos kitu na betah balik ka Indonesia Gusti nu agung nya paretekel. Nyahararideng tapi ya itu bangsa Indonesia itu dek sade nu muji lain urang mah ieu mah keur carita mun dibandingkeun jeung urang luar negeri sebab itu mah bener-bener irung di urang mah kutil. Aduh tah urang kaluar ti kubur udang jol nu kasep cak Kangjeng Nabi sing hadap tengetkeun nya kasep nya sengit ngomongnya fayaqulu hal ta'rifuni Tuhan waun teu ka kula nanya nyana ngaji waun teu ka kula ngomongnya da kos kitu tah pak mun ustad tad waun teu ka saya sepatan tah mah waun teu ka saya pan Sunda pan saya pan waun teu ka saya sepatan tah ditanya tuh amalnya anak ieu tuh ji payaqulu la kudu bae teu wau asa teu boga wau kasep jeung sengit amat ieu mah payaqulu ulah kaget ana amaluka as-shalih kuring amal anjeun nu saleh salat puasa zakat ceria kabeh tahajud duha sedekah nang ngaji da dibentukeun jadi kula masyaallah kita amal kula mun geus aya mah kieu bae farkabni gara numpak ka kula nu bakal mawa ka ditu ka mizan engke ditimbang ke jeung kula ulah sieun cak manehanan pokokna mah bismillah pisan rok batuka kaula teh panumpakan anjeun keur di dunia teh maneh asa katumpakan ku kula pan eta subuh sakitu tiris da ge pan terus bae ditumpakan ku kula pan maneh daek bae
peting tahajud teh dihudangkeun teh eta maneh daek besar sarua ditumpakan ku kula cak amal teh eta ngaluarkeun duit teh berat jasa jang ka masjid pada eta sarua ditumpakan ku kula baheula kula numpakan anjeun jadilah kula jadi bagus ku ari anjeun geura tumpak ka kula. Ya Allah ya Rabbi, nikmat jasa urang lamun dikitukeun Gusti lah dawuhan Allah dina Al-Quran fayakunan gitu ngaranna dawuhan Allah yauma nasurul muttaqina ilar rahmani wafda. Besi kurang jelas ayat tadina Al-Quran mengenai carita anu tadi teh dijelaskan ku Gusti Allah dina poean kaula nu agung ngagiringkeun al muttaqina ka para muttaqin kabeh ilar rahmani dihareukeun ka pangeran wafda. Maka tutumpakan amal, Masya Allah nu mantak geura siap-siap kuari jieun tutumpakan amal urang nu bagus tunduh saeutik mah paksakeun ku urang berjamaah salat paksakeun komo nu geus karolot mah geus teu boga pagawean magrib teh setengah genep geus aya di mushola mantep biasa ieu mah kasep jasa bakal nonton mah di akhirat lamun nu tinggaleun rada joreng moal salamkeun. Ya Allah ya Rabbi, iya lain ucapan lain ucapan sasa ucapan Gusti Allah nu diterjemahkeun ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mumpang meungpeung urang dibere modal bagusan kendaraan urang jaga di akhirat salatna nu rapi tur anu khusyuk eta sajasa cenah kieu khusyuk kumaha teh khusyuk mah manteng ka Gusti Allah ulah boga pikiranan buku inget bae cenah ka sekupi piceun sekupina beuki parah tuh dipiceun mah oh bener na emang sia mah ta ieu terus salat rapi puasa zakat kabeh haji mun urang geus nisab di samping eta jariah terus korban kabeh sedekah fakir miskin dan bakal dibentukeun makin loba urang sedekah makin loba urang beramal makin kasep jeung makin seungit kanya wanang ke di akhirat urang narumpakan kendaraan eta Masya Allah aya babaturan utang jore amat sama kendaraan kalau ngomong mah menggulan jore subuh tinggalin melulu inclang naikkan pinclang pan urang kuari ge yang boga mobil pang bagusna mun bisa mah Lexus, mun bisa mah kitu baby Ben, mun bisa mah Alphard. Kabeh di dunia teh eta lantaran boga fasilitas anu luar biasa beda, ngagejlugna beda, AC-na beda. Pan urang mah aya di AC panas. Di AC salah teh di AC salah. Eta lawangna ge lawangna beda, ngagebrugna teh. Ngagebrugna beda. Lamun mobil bagus mah pan lamun digebrugan teh lawang gablek. Aduh, Masya Allah. Lamun mobil jore mah beda tuh. Lain gablek mah goblok. Beda ngagebrugna tuh. Aduh, Masya Allah. Kan beda suara lawang mobil ge beda. Ya Allah, ya Rabbi. Nah, ya di akhirat engke. Ya Allah. Lamun kendaraan urang bagus, mantap, nikmat jasa. Urang geus kikieuan ge mantep jasa. Siap geus kada teu heula. Urang mantep jasa. Tab, ke mana? Allah geus ulah tab aing mah geus mantep jasa geus. Tinggalin bangsa RT mah komo alah, teu belebes RT mah. Teh, hayu pada teh kendaraan teu bisa lempang. Emang kunaon kitu pan bisa lempang, duit rakyat teh disetorkeun ka urang. Macet kendaraan ayangan macet kempes. Aduh Gusti Allah nu agung ilah urang keur nyaritakeun dimensi akhirat seperti eta. Kemudian kafir kuari wa amal kafiru fayastaqbiluhu akbahu syai'in suratan wa antan hurihan. Kafir mah begitu hudang ti kubur madeplah ka manehanana rupa nu pangjare-jarena rupa tur pang bau-bauna. Nyajore rupana hideung. Buukna geus lain buuk tamah sok kumaha kawat.
matana molotot ciluh sebuah gede kieu haju lehona gude jasa di samping leho deui ieu ngacai bae diceuli ge keluar nyaho ngaranna pohoan kula eta nyoconge naon-naon wala nya borok luar biasa sebuah kacida nya jore nya bau ya Allah nya ngomong bae kula tadi pun kok kenal nggak sama saya kayak aku lah kapan gua kenal sama yang gituan masa gua kenal sama yang begitu pura-pura kagak kenal anak maluka ini saya kan amal kamu pekerjaan kamu dulu waktu di dunia nggak percaya sama Allah nggak percaya sama keutuhan Allah nggak percaya sama Muhammad ini gua dibuktiin kayak gini terus kamu kan terus main judi terus mabok terus main hotel ini bentuknya kayak gini nih ini amal lu ngapain lu aku salah nggak bisa sono ceknya nah ini mah gua mah mau terus aja sama kamu bebarengan ke sono iya tuh gua nanti takut ya takut kagak takut udah kita bareng-bareng aja ke neraka cek kafir teh kok jadi kieu ye aduh aing nah cek ata amal teh tolama rokabtani dunya maneh geus kebal jasa numpakan kaula baheula di dunia nah kuari mapana ayeuna kabuka kuari aing bakal numpakan sia ai urang mah numpakan amal ari kafir mah ditumpakan ku amal jadi amal kafirna amal musyrikna amal maksiat dijual ka kafiranana nembek kanyana ieu ayatna wa hum yahmiluna auzarahum ala zurihim di sampingnya neuleuh pemandangan neraka nu bakal kumanehanana diancruban neuleuh nyana pemandangan sorga anu jauh bakal asup ka sorga tinggal kaduhung lain sakadar kaduhung wa hum yahmiluna auzarahum nyana teh ngakeup amal di tonggongna masya Allah geus kanyahoan jelema kafir teh kanyahoan lantaran nyana ditumpakan ku amalna urang ge jelema mukmin teh bakal ditumpakan sarua bae ku amal permaksiatan urang jelema nu kuari korupsi bakal ditumpakan ku korupsina jelema nu kuari maling bakal ditumpakan ku harta nu kumanehna dipalingna panca Kangjeng Nabi sa jelema anu maling tane sajeungkal bae pan eta bakal numpakan kanyana datang ka 7 lapis ka handap 7 lapis diudangkeun kita dipanggul tah sia baheula nyeser teh sajeungkal baheula teh tak panggul kanyahoan ya Allah ya Rabbi mentak sing hararade mumpung urang kuari boga modal hirup jang tobat ka Gusti Allah beusi aya harta-harta batur bikeun bae lantaran engke mah titah dipanggul ku urang titah dipanggul Masya Allah maling sanajan segede sir bakal titah dipanggul di babawa ku urang Gusti Allah nagu mantak sing hade mantak alasa ama wazurun alailing panggoreng-goreng dosa nu dipapanggul ku manehanana goreng jasa tamah kuari urang mun manggul kurupuk di tukang bagus kuari urang lamun manggul rambutan di tukang dibawa ka imah bagus wari urang lamun manggul gitu lauk dibawa ka imah bungaheun tapi lamun ku urang nu dipapanggulna barang jore mah atuh meureun nu di imahna ge ngahinakeun ka urang malah ngusir ieu di akhirat nu dipapanggul teh dosa atuh geus kanyahoan jasa memeh ditimbang ge memeh ditimbang ku Allah ku malaikat atuh geus kanyahoan ku kabehan wah asana ieu mah kieu mendotna ieu mah kieu mah mendotna babaturan urang ngaranna Holid keur mamawa dosa bae lid lah mending boleh ditimbang sia mending ngagejebur sorangan bae kana aya geus dipapanggul kitu teh jadi kurang ge kudu mandang geus kanyahoan wa hum yahmiluna auzarahum dipanggul dosa teh ku urang masyaallah nu mantep pangheula-heulana dina ilmu thariqah makom teh makom tobat jang ahli thariqah nu menuju kana hakikat
Ieu adalah dimimitianku tobat. Cara tobatna aya cara tersendiri. Jang urang ahli syariat ulah eureun-eureun tobat ku Gusti Allah melalui Kangjeng Nabi dititah tobat urang teh carana istighfar bae mantes salat 3 kali eta jang ahli syariat. Jang mantes salat tobat anu asli namun urang boga dosa atuh hanterkeun tobat ngaranna namun urang pernah ngomongkeun bebeja kanya namun bakal moal aya fitnah mun aya fitnah beuki tambahan deui ku urang istighfar meme sare urang baca astagfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi 3 bali atawa maca ayat kursi meme sare ku Kangjeng Nabi geus dibere cara-cara lantaran besi urang keur di jero sare teh langsung dicabut ku Gusti Allah sebab sare eta adalah kembang maot baca heula urang ngala wudu heula sanggeus ngala wudu maca ayat kursi Bismillahirrahmanirrahim alif lam mim mimitian alif lam mim zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimunas sholata terus wa ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwar rahmanur rahim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum baca meme sare kan kulantaran tata dina carang kuari maca di luhur tempat sare kadenge ku pemajikan tahlilan di dieu abong-abong uriungan teh pemajikan bloon deui aja urang eureun deui digitukeun ulah aing meunang ngaji ye ti Cilongok cenah ge cak kiai meme sare maca ayat kursi sia maendahan ngariung di luhur kasur barengan leh kakarak bae tiba lagi aja tilok kitu bae pan ngomong emang kos kitu pabajikan kurang adab mah kos kitu teh ye tah bejan baca gua bareng jadi dia tukang yang diarep ayo ilahukum ilahu wahidun la ilaha illa huwa beres baca ayat kursi pamajikan urang mere cai mangga sia ngahina tanaon gae lain ieu teh ngariung cak nya teh lamun urang teu boga wudu macana jero hate lamun urang boga wudu macana kaluarkeun tapi lamun urang teu boga wudu di jero hate adabna urang sangheuk ieu ngala wudu nu bagus mah ngala wudu mah sare teh wudu heula Kangjeng Nabi fatawadda wudu as-salat wudu sakumaha wudu deuk salat nah urang wudu ieu mah moal wudu lantaran geus tunduh jasa geus bae di jero hate Cak majikan kok nganeng-nganeng gitu. Kalau ngomong. Tadi biasa gitu loan gitu. Baca kurang wae di samping nusok di dongeng-dongeng dia Kangjeng Nabi mah di mana-mana rek sare teh maca kulhu falak binas tiupkeun ka dia. Kemudian diusapkeun ka hareup heula beungeut heula. Sanggeus banget terus kanu katotor ku leungeun macana 3 kali pakulhu palak binas sadik eta teh lain sakadar dijaga ku Gusti Allah tina hewan-hewan jeung sagala rupa pan urang teh nyaho keur sare teh buah-buah sireum asu buah aya sumindal buah teh aya kalajengking buah aya bayongbong lenyai itu mentek bacaan ih ulah aman teh terus komo dikontrakan mah pan tema atuh ngaranna ge kontrakan ieu nu kiih teh anu ngising teh di dinya lenyai ararasuk nah jagaan guna kos kitu beres di samping eta lain sakitu bae horenganan gufirallahu ma taqaddama min dzambi dihampura dosa tuh adab-adaban geus cukup ngan urang tinggal makena doang makena iyalah urang istighfaran ye dosa-dosa urang lamun hutang mah tapi teu bisa diistighfaran bayar utang bayar begitu beres karak ya bayar sare istighfar baca salat baca istighfar qomo maca sayyidul istighfar Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala alika wa adika masatu wa a'udzubika min syarri ma sanatu abu laka bi ni'matika wa abu laka bi dzambi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta nah eta lah nu kos kitu mah babacaan kos kitu mah geus kudu di luar kepala. Jadi geus kudu biasa tamu bacaan kos kitu mah sebab eta mah raja istighfar. Datang ke geus boga anak incu 22 can bisa keneh bae. Masya Allah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Bacana meh subuh nulugan Kangjeng. Meh subuh teh maca eta Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani. Boro-boro maca eta buku subuh ge, urat perot.
sakumaha dek perang kaberangan deres di jero waktu keneh mah. nah iyalah ayatna ku urang dibaca wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim kafirin di samping lain kaduhung doang di samping kaduhung jeung rugi horenganan dosa natita dipanggul lain kafirin bae dosa-dosa urang engke bakal dipanggul wahum yahmiluna awzarahum ala zuhurihim alasa ama yazirun panggoreng-goreng nanu dipanggul mah nyaeta dosa kanyahoan ku kabehan duh Gusti wa mal hayatud dunya illa la'ibu wala nyaritakeun tadi pedah cekap teureun hiya illa hayatun dunya ulah percaya ke omongan Muhammad teh aya kahirupan mah sakadar kahirupan dunia kahirupan sabada dunia mah sugan engke di akhirat bakal lahir daya dijelaskeun ku Gusti Allah wa mal hayatud dunya aya kahirupan dunia mah illa laibu walahun kecuali memengan jeung heureyan kaulinan doang berarti aya kahirupan sabada dunia di mana atuh lamun dunia ngan saukur lahun walaibun laibun walahun berarti aya kahirupan akhirat sumuhun waladdarul akhirata khairul lilladzina yattaqun yakin nyata jelas desa akhirat mah desa nu akhir yakni surga khairul lilladzina yattaqun eta leuwih bagus ka jelema nu sararieun kana syirik anu ngajaga pamusyrikan nu ngajaga dosa-dosa ngabersihan diri lantaran inget nyana bakal kapanggih jeung Gusti Allah Subhanahu wa ta'ala nu mantak dijelaskeun di dieu aya dua kahirupan aya kahirupan dunia aya kahirupan akhirat hakikatna kahirupan dunia mah dijelaskeun ku Gusti Allah wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahwun teu aya kahirupan dunia mah kecuali ngan sakadar heureyan hungkul jeung memengan kaulinan ai anu sok resep ulinan mah kapan budak leutik mah meuli mobilan mun boga duit mun teu boga duit atuh eta jeruk cangkang jeruk dijieun aju dijieun mobilan sapoe dua poe tilu poe kunyana keneh dibalangkeun eta budak leutik ngaran heureyan teh percis kos budak leutik geus urang teh lamun ngagunakeun dunia lain dipake akhirat eta teh sarua jeung budak leutik keur nyoo cocoan. Aya ustad hayang meuli Avanza eta teh ustad orok. Aya kiai hayang ganti mobil kiai orok. Sasapihan lah. Oh moh tama rakyat mah hayang ganti ieu ganti itu eta nu kos kitu adalah jelema nyaruaan ka budak leutik keur lalagaan heureyan. Kok bisa kajahuan lalagaan jeung heureyan lantaran engke bakal kaduh ngasakedeung jasa dibandingkeun jeung kahirupan akhirat di dunia teh mungkin ngan sakadar 20 tahun atawa 50 tahun atawa 80 tahun mayoritas 63 tahun carang nu datang ka 100 tahun keur digedekeun 100 tahun paeh nyana eta teh nyana ngan sakadar ngaheureyan dunia heureyan lalagaan jeung dunia. Naon nu batak disebut lalagaan jeung heureyan dibandingkeun jeung kahirupan akhirat anu abadil abad. Anu lilana lawas sing lawas eta teh anu 100 tahun eueun naon sakumaha budak leutik nyonyoo mobilan nyonyoo kakapalan nyonyoo bobonekaan sapoe dua poe tilu poe saminggu dua minggu blang kos kitu percis. Atawa anu dimaksud ku labun teh ieu adalah ngalaksanakeun maksiat. Nu disebut kulahun teh ninggalkeun taat. Jadi tafsiran labun walahun teh di samping cara nu tadi singkatna jeung simpulna oge aya anu nyaritakeun labun teh ngalaksanakeun maksiat. Lamun urang keur cicing di imah ai praktek di lapangan aya dangdut. Nah. Baheula mah Elpi Sukaesih Rita. Kabelah dieu nama Epi Tamala. Kabelah dia nama Ting Ting.
aju aya teteh di mana di lapangan urang lulu mayanan teteh neule orkes eta urang keur lakbun ngaranna urang keur lakbun ngaranna aju urang rekreasi atuh ka Jakarta terus ka Ancol terus ka Taman Mini narana keur lakbun lamun teu boga niat nu lain eta lakbun hartina ngalaksanakeun maksiat ngaranna lakbun urang keur cicing bae jol bae babaturan urang karesanya yuk di itu aya caturan di urang main catur lakbun ngaranna datang desa urang neuleukeun bae hakan ku sia kuda mun dihakan sia ku kuda tak waing dibere duit hakan tak ku kuda atau kuda nah hakan atawa cak musuhna lamun sia bisa ngadahar kuda bere duit waing so ebrak bisa aya patih ka dieu tuh dihakan hakan aing mah lain ku patih teureui ku sia sial tuh sia nu sial gelut atuh emang main mah gelut lakbun ngaranna lakbun teh terjol babaturanana tiluan aya di opatan lah usul main catur mendingan main remi bae ya remi teh aduh as timbul teh eta tolol talabun teh nu kos kitu ngaranna labun keur meujeuna rame-rame main remi tol enek sekupi titit Lampung liwat coba tanyakan di mana kontrakan anak mbak sini ada apa kontrakannya di situ Pak Haji itu pengkolan situ udah lama baru sebulan wah ingat aing karak neuleuh boleh saya ke sana tuh enggak apa-apa ke sana nomor HP-nya berapa sih lakbun teh ikeur carita lakbun aing mah yeuh goblok lalagaan heula lakbun ye keur lakbun eta lakbun kelas 3 tah mah kos kitu lakbun kelas 3 kuari kelas bupati lakbunna kelas bupati kuari mah Singapura di Inggris kan wae jadi Singapura ayo orang Inggris mah tilok Singapura nyebutna berangkat ke Singapura heureuyan bupati teteh balik ti ditu nyana geus SMS pulang saya nanti bakalnya hari Kamis berarti nanti Minggu saya bisa golep udah nggak usah jauh-jauh di situ aja di Kedaton ya main golepnya atau di sana di mana tuh di di Kelapa Gading udah beres di situ nggak apa-apa lah nggak usah ngantor nanti terus ke Bekasi di sono eta lumayan kelas menengah kelas menengah talabun tak kos gitu talabun eta labun tak kelas kos gitu siapa moal nyaho kena main golep kumaha emang main gatrik paling geus ya mah tuh geus eueuh main gatrik kuari geus eueuh main gatrik paling jago gobag nah eta permainan kos kitu eta labun dah wah lamun kelas anu luhur mah masyaallah di samping selundupan narkotik di luar negeri masuk Indonesia di Indonesia masuk luar negeri lantaran di Indonesia mau produktif masalah ganja Aceh teh produktif jasa ganja teh kayaan di Indonesia matu di Kalimantan di Aceh dan lain sebagainya eta teh lamun teu dikirim ka luar negeri rugi jasa aya pemainna teh lakbun teh labun kelas tinggi geus urusan bangsa dongdotna ge dongdotna jang kelas handap mah ngampar tuh di ditu tuh di mana sebutkeun atuh Gus ya cek nya aing teh nyaho meureun tah di kawasan ge lumayan 50.000 eta teh lamun hutang mun kontan cukup 20.000 malah mah anu tadi ada kontan tadi bayar diudag-udag kamu punya utang belum bayar mbak belum bayar apa atuh ini katanya beres ada keisian nyebutna kendaraan dipakai saja belum dibayar kendaraan apa udah banyak jangan banyak ngomong eta kelas 20.000 kelas 50.000 terus naik ke kelas 500.000 kelas 1 juta naik deui baheula lamun ku urang dicaritakeun kelas internasional aya bintang film ternama di dunia wah eta mah geus cantikna luar biasa mahalna luar biasa
Saha coba nu nyaho? Brooke Shields, bintang film ternama dunia nu pernah membintangi film anu luar biasa bernama Brooke Shields, kelahiran Amerika Serikat, paduan dan Perancis. Nyana kegadisanana teh eta teh harga sakapaleun. Hanya 1 malam kegadisanna direnggut, nyana bisa beli kapal. Brooke Shields, Masya Allah. Tuh, emang kumaha gitu kelas dunia. Atau saya mah kelas 20.000. Mal bisa nyampe. Iyalah lamun urang nyaritakeun lakbun dunia berbagai-bagai kelas keur nyaritakeun lakbun maksiat. Aya lahun kumaha? Lahun mah kieu. Dunia aya di urang tapi teu digunakeun, lahun ngaranna. Urang keur diuk di hareupeun ieu mah. Waalaikum. Waalaikum. Saha eta? RT-nya. Heeh, naon? Iya, jariah masjid. Persaban. Lahun ngaranna teh. Abe kanyawan ieu, abe kaharti ngahartikeun labun jeung lahunna bener teh? Lamun tarifna panjang kan dihartikeun ku bahasa urang bae, jasa orang ketos. Abe babari. Ai kiai mah geus nyahoan tarif-tarifna. Ieu mah jang urang lembur abe kanyawan. Pan dunya si labun walahun tacara tadi tangah hartikeunana. Labun berbagai kelas, maksiat lahun mah lahun anti. Jadi berarti nyegah kana ibadah. Andai kata jariah nyana teu daek lahun, dunia aya di leungeun nyana teu digunakeun, bakal jadi siksa. Bakal jadi siksa. Aya nu keur ngabangun majelis salim, dunia aya di leungeun nyana tapi nyana persaban bae, lahun ngaranna, bakal jadi siksa. Aya jelema ini kabangun pondok pesantren murni, pondok pesantrenna bener-bener ibadah ka Gusti Allah. Haju minta bantuan ka nyana henteu, lahun ngaranna, nahan kana kahadean. Aya batur nu endek perang ku manehna teu dimodalan, aya fakir miskin kelaparan nyana padahal boga, nyana henteu daek mengulurkan tangan, eta ngaranna lahun nu kos kitu ngaranna. Atawa nyana teh sehat walafiat tapi teu daek salat, lahun ngaranna. Nyana teh padahal mah teu tunduh teu naon ti peuting hudang tapi teu tahajud, lahun ngaranna. Nyegah ngalaksanakeun ibadah nu kitu ngaranna lahun, ngalaksanakeun maksiat nu kitu ngaranna labun, babari kan. Tah mayoritas teh ya kos kitu nu mantak dijelaskeun ku Al-Qur'an, wa mal hayatud dunya illa laibu walahun. Kuari mah asal ngadenge ayat eta nyaho tah. Nyaho tah. Ki haji teh, oh dunia mah kos kitu horenganan tah. Anu minta jariah, ajun teh dibere, barinya kelanjangot teh kos kitu. Eta nu kitu ngaranna lahun tah. Jol bae aya. Assalamualaikum Pak Haji jariah ieu. Moal wakah heulanan. Pan nyaho pan moal wakah blon teh Ki Haji. Nah ieu 99% Ki Haji blon ya kabeh ge. Nyaho tapi teu ngalaksanakeun. Jadi lahun kabehan teh mendak wa mal hayatud dunya illa laibu. Walaupun dijelaskan emang kos gitu tapi aya dunia anu teu laibun walahun. Mana? Wa amma ta'atu wa may yu'inu 'alaiha famin umuril akhirat. Dunia nu dipake taat, dunia nu dipake nulungan kana taat, eta adalah termasuk umuril akhirat. Urang lumayan ye usaha teh maju, aya pembangunan masjid, minta ka urang atau urangna langsung nyodorkeun, tah 100 juta, tah 500 juta, tah 1 miliar. Eta mah dunia lain labun walahun, eta mah umuril akhirat. Abe jelas ye kurang henteu jadi lanat sama dunia. Urang aya ye jawab Assalamualaikum Pak Haji. Wah, Pak Haji mah usaha maju ye. Ngatur nanaonan deui anu usaha aing. Wah, memehna geus ngajawab kos kitu. Hareudang aing mah. Henteu kieu teh alhamdulillah, henteu kitu. Ieu mah lain, Pan. Atuh naon-naonan sia. Make jeung naliti usaha aing. Usaha aing. Geus basi pelit deh Ki Haji nu kos kieu. Pelit asal ngomong lain. Lain gitu, Pak Haji. Kula ieu boga budak eta naon gara-gara ngarar haji di imah aya meureun 30-an mah butuh tempat. Ya tuh sia-sia nu magahan ngaji. Kunaon make jeung ka aing sagala. Eta lahun teh teh. Tapi lamun kieu mah Haji budak aya nu ngaraji di imah 50 mah teu bogaan tempat, mah teh rompeng bae gede angin bocor. Hayang rada bagus. Ye, sia dek bangun. Geus aya gambarna. Nyencan aya gara gambar we. Aduh, emang blon eta nusugi teh blon. Kos kitu teh ngagambar we kabar lain kieu pan nusugi mah. Geus tenang we.
kayak kumang haji dipanggambarkeun kayak lamun geus satuju kakarak atau lamun di dinya boga babaturan tukang gambarkeun aju gegeran ka mang haji ka dieu geus ulah nyawana naon lah sia mah magaan maji bae sing tentrem nya tah geus bener aya gambarna ieu kieu satuju atau manangnya anak geus satuju bae asal leutik teuing ieu mah ieu leutik teuing sapira 5 kamar cak abah haji mah nyieun 3 tingkat ge kontrakeun sakit aja belon ente serius ya mah nah ieu akur gambarna akur geus sia mah ulah nyaon naon pagahan ngaji ieu mah kumang haji bae dibangun ke tukangna ge tukangna geus aya teh ngaji sia mah geus tarima beres bae eta mah taat ngaranna umuril akhirat tama dunya Masya Allah tak ieu keur carita lain labun lain lawun akhirat ti mana nyokotna apa cak Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun dunia terlanat mal'unun man fiha dilanat jelema nu aya di dunia na ge dunyana dilanat jelema nu aya di dunia na terlanat illa man zakarallah kecuali jelema nu zikir ka Allah hiji dunia jelema teh tapi zikir ka Allah eta mah lain laknat wa ada jeung anu ngalaksanakeun kana amanat Allah eta mah dunia nu dipake ngalaksanakeun amanat Allah eta mah sanajan bentukna dunia lain mal'unun tama akhirat tama nu kos kitu mangaran nomor katiru wal alim wal muta'allim nu ngajar jeung nu ngadengekeunana dunia teh lamun nu dibahasna eta adalah agama nu ngajar jeung nu ngadengekeunana yakni guru jeung muridna lain dunia labun walahun tama akhirat tama jadi geus dijelaskeun ku Kanjeng Nabi ad-dunya mal'unatun dunya terlanat mal'unun man fiha kecuali 3 perkara hiji jelema nu zikir ka Allah dunia tapi akhirat tama pibuktieunan kadua ngalaksanakeun amanat Allah boga harta digunakeun pake perang digunakeun pake lillahi kalimatillah masjid pondok pesantren majelis taklim eta mah sanajan bentukna dunia umuril akhirat nomor katilu al alim wal muta'allim nu ngaji jeung nu ngadengekeunana sanajan dunia eta tetep bae akhirat tuh nu mantak wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun kecuali 3 perkara geus engke nalika maotna ge jelema anu 3 perkara eta mah hiji nu zikir ka Allah nu inget ka Allah ya salat ya zakat ibadah lah nomor kadua ngalaksanakeun parentah-parentah melalui dunia nomor katilu nu ngaji jeung nu ngadengekeunana eta mah ketika sakaratil mautna didelekeun sorga didelekeun neraka didelekeun sorga didelekeun neraka eureun-eureunna di sorga bahkan dirina teh sieun kana paeh nu matak wani perang ge teh sieun ka paeh lantaran paeh sorga nu matak diibah wani ka dieu eta teh keur hayang paeh cajan teh cenah kiai inget ka paeh minimal lah babakelan gitu jangan paeh minimal kan kos gitu kamari prekan 2 minggu teh apaan atuh dipake ngalancong mah lu lupa macem-macem atuh lah ngaji henteu cenah maning urang ka ditu bae ka karang bolong henteu lolobana mah pugu kesel cenah ieu teh ngaji emang kunaon gitu rindu ka tukang uduk tolol tuh ai ka aing teh rindu ka tukang uduk rindu hakikatna dunia wa mal hayatud dunya illa laibu walahun loba tafsiran labun walahun kukula geus disundakeun tadi nu paling babari tadi labun mah ngalaksanakeun maksiat lahun mah nahan tina ibadah abeh nginaheun ke kapanggi bae urang jeung ayat eta oh iya geus lamun aya urang nu menta jariah urang lah henteu urang keur lahun dunia aya teh digunakeun lahun eta nu bakal jadi siksa selantaran akhirat mah lain labun walahun urang dunia loba tapi digunakeun pake akhirat teh jadi labun walahun akhirat labun walahun lantaran cak Gusti Allah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun aing teu pati ngadamel ka jin jeung manusia kecuali kudu ibadah ka aing berarti nu dipake ibadah mah teu kaasukeun labun walahun aing teh semata-mata nyieun manusia jang labun walahun kecuali naon kecuali jelema nu poho ka aing tah nu poho ka Allah dirina poho ka Allah labun walahun dunia dipake poho ka Allah labun walahun urang kuari mah meuli mobil bus
tetangga kabeh ngoromong bu meuli beus tapi barang urang kanyahoan ku tetangga beusi deuk jarah ieu ka dieu ka beus ya ayo naik ka Banten gratis poe Minggu yeuh urang ngaji gratis beusi deuk ka mana ieu pake bae mobil gratis eta mah teu labun walahu malah cek tetanggana mudah-mudahan Ki Haji ka beuli mobil deui angkunan beung ngeunaheun jasa mobilnya mah ke rumah mana gratis bang anu miskin ngarasakeun kasugihan batur eta teh di dunia bae di dunia geus kangenahan jang fakir miskin di akhiratna moal henteu salamet lantaran di dunia na bae geus di kenaon kitu didoakeun jelema sugih kemudian kapalingan mobilna tetanggana ngadenge leungit mobil hadege berarti teu beres anu sugih tinggal kitu bae babari jasa asal tatangga hadege we teu beres berarti lamun kieu mah Pak Haji leungit mobil nu mana mobil anu kijang teh nu sok dipake ngaji teh nu kula sok miluh masyaallah kadang kudu belah ditu Pak Haji leungit mobil nu mana nu pernah kanterkeun pamajikan kula ka rumah sakit waktu ngalahir teh masyaallah Pak Haji leungit mobil nu mana anu pernah dibawa ke Banten teh Masya Allah kabeh ngamasa mudah-mudahan bae lah Ki Haji sanajan leungit gengke ku Allah dibayar deui dibere deui diganti deui tuh eta tinggal dengekeun tatangga bae tinggal dengekeun tatangga bae kitu hese-hese eta teh utusan Allah lamun di dunia da kos kitu di akhirat ge engke bakal kos kitu lamun di dunia dipake kadede di akhirat ge pasti Ki Haji anu kunaon muriang Ki Haji anu ngabangunkeun pondok teh Masya Allah urang laya diu tuh kan gitu Ki Haji anu muriang unung Ki Haji nu mana anu baheula urang minta jadi hati dibere teh hadege tek modarna ge ngageleger geus cuma ulah anu disalahkeun dengekeun tatangga bae dedekeun tatangga bae nah iyalah hakikatna dunia mah wa mal hayatud dunya illa laibu wa lahun ay akhirat walad darul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun yakin ari akhirat mah desa akhirat nya surga eta leuwih bagus ka jelema anu ngajaga kana syirik afala taqilun hei kafir afala yaqilun bisa takilun bisa yaqilun mun takilun kitu ka urang kabehan apakah maneh teu malalikir atawa kafir apakah eta kalalapir teh teu malalikir teu ngarti sing ngarti atuh kadituna payuminun arariman endahan teu ngalalarti padahal mah waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun yakin desa akhirat leuwih bagus ka jelema anu takwa anu ngajagaan syirik manehanana bakal akhirat kok bisa leuwih bagus tibatan dunia lantaran di akhirat mah kanikmatan anu hakiki eueuh teu ngeunah di sorga mah sengit beneran bagus beneran geulis beneran kaya pacekcok di sorga mah jeung deui makin hari makin nikmat makin hari makin lazat makin hari makin beda per harina kanikmatan makin tambah nu mantak urang ibadah sing teger lantaran inget kana waladarul akhiratu khairul lil ladzina yattaqun mudah-mudahan urang kabehan dijadikeun jelema anu yattaqun dijadikeun jelema anu ibadah sehingga orang di akhirat diasupkeun ka surga Allah babarengan jeung para nabi khususna Kangjeng Nabi urang jeung para wali-wali Allah nu urang dicintai jeung para guru-guru urang nu nuduhkeun ka urang kana jalan akhirat amin ya robbal wallahu a'lam.